Halo guys, kembali lagi bersama Owin. Jangan lupa ya dukung Casper Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe di sini. Di lembur tengges lila cicing bae di dia tapi pagawean hayang gawean naonnya tapi orang mah hayang teh mengeuna gaweana jeung deui bisnisna teh nu simpel teh kamana nya yang pagawean urang tadi tuh heula buat ting aya. Nganggur kieu. Jika tuh aya duit datang. Alayan, kumaha kabarna ya? Naon ya? Urang teh ka dieu teh untuk pagawean. Jabaker corona kieu. Duit urang teh. Bisa ieu. Aya mah sampung. Aya teh mana pagaweannya? Ya pagawean mah. Tapi udah aya modal maneh. Aya teh modal teh we. Ayah sih insya Allah siap, kita modalnya berupa naonnya. Benar ayah modal. Ya. Sing ayah, sukan ke kurang janjian mana? Jam sabaraha kira-kira? Jam 8 benar ya? Ya cuma. Yang satu. Benar ya? Benar. Iya, atuh orang minta nomor HP mana sabaraha? Benar. Oke. Yang satunya orang naik balik kalanya. Siap. Siap bukan ulang tahunnya. Oke. Gitu. Nah, kita pakai. Kita pakai WhatsApp. Lanjut. Apa yang manfaatnya nih gue? Lumayan kan tuh, kita. Ya, bukan kuai yang manfaatnya kita. Run. Alhamdulillah pegawaian menang. Nang tapi kudu aya modal. Kurang aya 2 HP. Apa nu hijina kurang ieu bae nya? 2 Kurang boga 2 HP. Kurang jual heula ka kontrak. Alhamdulillah duit geus menang. Buat teuing ke urang janjian yang sekian aya milik. Mun misalnya urang geus bisnis yang sekian ke urang coba duit. Sehari itu tinggal dahar, awewe tinggal nyamper, bisa mere ka mitoha. Hayang kan itu hadiah tinggal dijung-jung bisa kumaha sukan teh penting lah. Ayeuna menang duit ke persyaratan bibit sekian. Oke. Jam 2 jam 8 datang kayak baik. Dan udah ya kurang telat ini soalnya yang ada fitnah heula kurang jam 8 ya tuh persyaratannya duitnya saya dulu pokoknya mang sesuai serangnya hanya lah bener ya harus kumplit persyaratannya siap bener sampai cek baik serangnya ka urang masalah bisnisnya urang mah lancar lah pokoknya tapi kalau ya kayak keras soalnya aya alamat ya alamat udah asli eta alamat asli mana datang baik yo kalian mau datangnya siap ya tuh orang ngerek balik orang mandi heula ya harudang teh panas dokumen aya duit geus aya
Si him dek be di bobodoh ku ai. Hakan tahim. Hop bisnis ning jurig. Baju geus rapi, awak ngesengit, alamat aya ya. Terus lah, kalau main apa lewat dia mah, tinggal belok ke kanan, belok ke kiri. Bapak alamat dia mah, terus lah, gak mangkat wae lah. Wah, motor geus aya. Si salahnya di depan. Wain cek heula santen mangkat, mana? Ada. Aman barna. Nutukan wain cek heula. Aman. Oh, ge nutukan ge. Ayo kurang mangkat heula. Satacan mangkat baca doa heula. Mes salamet. Amin. Yuk mangkat. Alhamdulillah ya aing nyampe oge. Tapi geuning ieu mah tempatna kieu. Di alamatna bener, tapi geuning tempatna kosong. Cing ku aing telepon heula si Tiana. Nomornya teh aktif. Waduh. Aing dibobodoh ku si Tian. Kumaha ieu? Ya bangis jauh-jauh aing ka dieu. Aduh. No.